Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam perguruan, pribados, pupuhu di perguruan Gajah Putih Ahmad Sedeli, Kabupaten Bandung Barat. Anu mana dinten ayeuna ya alhamdulillah urang sadaya paguron pencaksilat nu aya di Kecamatan Cipatat, di pupuhuan di PPSI ngayakeun acara pasanggiri tingkat kecamatan. Alhamdulillah abdi khususnya di GPAS tiasa ngintunkeun event anu mana diselenggarakeun ku PPSI anu kadua paintennya kadua diselenggarakeun. Jadi ada aya roadmap tur pasanggiri di tiap kelurahan sa Cipatat ya. Ngintunkeun para pupuna, para orang kalihna dina event ieu mudah-mudahan aya dina kalancaran kasuksesan khususna ka sadaya paguron tiasa napakeun ngibingkeun urang kalihna di ieu acara pasanggiri PPSI Kecamatan DPC Kecamatan Cipatat. Abdi selaku pupuhu di GPAS Gajah Putih Ahmad Sedeli. Nah, ngiring ngajak ka sadayana pelaku seni budaya khususna pencaksilat. Hayu urang sasarangan ngamumule ieu seni budaya, ngamumule ditinggal para karuhun khususna di bidang seni budaya pencaksilat ieu. Urang-urang sadayana urang jagi, urang lestarikan ya seni budaya pencaksilat di Kecamatan Cipatat, umumnya di Kabupaten Bandung Barat. Oke, ka pemerintah panginten nyuhunkeun ditampung aspirasi sadaya seni budaya nuaya di Kabupaten Bandung Barat. Wadah-wadahna diagengkeun, dipasihan keterampilan atau naon namina himbauan arahan tentang seni budaya kapayuna supados entong hilang entong sirna ditelan zaman gitu nya. Ya seni budaya pencaksilat teh di urang teh ningan seueur pisan saya pisan aya keneh gitu. Malahan alhamdulillah katinggal ku abdi ayeuna langkung nanjeur lah gitu nya di tiap paguron bermunculan gitu kan nya seni budayana dihangkeutkeun deui. Didukung ku pemerintah ya kapayuna di rekrut dihiap-hiap yuk gitu urang sasarangan gitu kada aya pemerintahna kawajibanana gitu paintennya gitu kan bos pencaksilatna mau budaya-budaya lainna nu di wilayah pemerintahan Kabupaten Barat ya pemerintah kawajibanana ya, melalui Disputpar atau Dinas Pariwisata mangga abdi nyuhunkeun prasarana ka pemerintah tiasa ibing tiasa tampil juarana bonus eta paintennya juara adalah bonus yang penting orang ngambariakeun tampil gitu painten. Assalamualaikum, sampurasun, nepangkeun simkuring wasta Yudi Sahyudi, simkuring salaku pupuhu DPC PPSI Kecamatan Cipatat. Alhamdulillah panginten dina dangat ieu simkuring nuju ngalaksanakeun hajat pasanggiri tingkat DPC PPSI Kecamatan Cipatat. Naon atuh pasanggiri teh nyata panginten perlombaan kamotekaran dina seni ibing tradisi karuhun ditinggal karuhun. Pasanggiri mangrupikeun lomba kamotekaran dina seni ibing pencaksilat.
ditinggal karuhun urang sadayana. Alhamdulillah panginten simkuring selaku ketua DPC BPSI Kecamatan Cipatat teras ngalojong teras nata ngolah nataharkeun segarupina kanggo kamajengan seni ibing ditinggal karuhun. Alhamdulillah dina dangat ieu panginten para pamilon anu ngiringan girang langkung ayat 700 dibagi sababaraha tingkatan ti awit wanoja murang kali deuikeun ka pamegat deuikeun ka remaja kali dewasa. Insyaallah panginten 3 dinten kanggo pelaksanaan pasanggiri ieu nu aya di DPC BPSI Kecamatan Cipatat. Harapan simkuring mudah-mudahan ku hadirna simkuring DPC BPSI Kecamatan Cipatat biasa sasarangan gawe rancage sareng para pupuhu kecamatan, para pupuhu desa na sewang-sewangan unjuk widi mudah-mudahan biasa ngarojong sagarupina. Panginten mung sakitu ti simkuring atas nami Ketua DPC BPSI Kecamatan Cipatat ngaturkeun nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PPSI Dikjaya, PPSI Dikjaya, PPSI Dikjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Anjani Repa Sabrina ti Paguron Gajah Putih Ahmad Sadeli. Dinten ayeuna abdi sareng rerencangan sadayana ngiringan pasanggiri nu diayakeun ku PPSI DPC Kecamatan Cipatat. Abdi ngaraos binga pisan ku ayana acara pasanggiri ieu. Abdi salaku pelaku seni yang khususnya pencak silat. Alhamdulillah ku ayana acara pasanggiri di Desa Gunung Masigit ieu murang kalih aya wadah kanggo ngembangkeun bakat, ngembangkeun karesep. Mudah-mudahan kin kapayuna aya deui acara-acara sapertos ieu anu tiasa ngembangkeun sareng ngamumule budaya Sunda. Da pamit urang-urang mah saha deui nu ngamumule teh. Mudah-mudahan kapayuna diayakeun pasanggiri-pasanggiri sapertos kieu bade di desa mana wae, kecamatan mana wae, langkung nanjeur deui kapayuna kangge sadaya paguron silaturahmi dijaga. Mudah-mudahan sadaya paguron aya dinu kajayaan nanjeurna sagala paguron sadayana.
Oh gajah putih. Ilmu tak hidup, sakti diri, teguh hati, dan diri kersani